kana maksiatna urang. Tadi mana-mana geus tobat dipohokeun kabehanana bumi na tempatna. Jadi teu nyaksi kana maksiatna jelema anu geus tobat teh. Bataban bin ada bakimo kli'awabia mitar kita bibima wabara min kulli aqil adami waliyadil arkani far'a wa kamila utlub kudu neangan anjeun utlub kudu neangan anjeun mataban kana taubat masdar mim bin nadamati nyaeta ku cara kaduhung tobat teh muklian bari nyabut wa bi ajmi tarki dzanbi jeung ku neja rek ninggalkeun kana dosana pima dina dosa-dosa istakbala anu ti heula anu hareup eta anu narima bakal istakbala anu bakal eta nyaeta sirna wa baraatin jeung nyaeta ku ngalubarkeun min kulli haqqil adami tina sakabeh atawa tina sakur-sakur hak papada jelema bangsa Adam wali hadil arkan jeung kana ieu pirang-pirang rukun tobat para mangka kudu ngaraksa anjeun wa kamila jeung kudu nyampurnakeun sanyana anjeun dina dua bait ieu kinadim ki musannif bade nyarioskeun syarat-syaratna tobat anu mana moal sah henteu sah tobat terkecuali kudu melalui syarat-syarat ieu. Jadi tobat teh dulur-dulur henteu saperti tobat-tobat dina sinetron gitu. Henteu saperti kitu. Jadi kudu aya namun teh nyawa aturan main. Ketika tobat henteu sesuai jeung aturan main ieu, maka tobat eta teu sah. Mangka tobat eta kudu aya aturan main matak emot aya namun tak pangrasa apa ayeuna saur ayeuna pangrasa ya Allah yarhamuhuma saur ayeuna saurna teh nyaeta datana musim tobat-tobatan 1000 kali tobat oge aya teu ngaji mah hadirna teu ngaji teh ada temeureunna deuk kumaha nyaho syarat tobatna gitu. Sementara aya namun tema ari syarat-syarat tobat teh bisa diketahui, bisa ana panyagana dina riungan ilmu. Ada kumaha ieu? Ting kitu meureun. Astagfirullah bari nyurjut panon. Mang yang cerika naon? Ah teuing mah cerika gitu. Ya mah jadina teh kitu. Jadina teh ya namun tama astagfirullahaladzim naon aya namun teh eta mun ceurik pisan gitu ieu teh aya namun kuring teh nyari hate ayeuna hayang boga duit teh teu boga we oh gitu karena naon karena teu nyaho kana aturan main tobat aya ceuriknya mah ceurik kan ceurikna cerik ari astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim mah kan astagfirullahaladzim naon gitu ceurikna cerik naon kaduhung naon tak ieu teh kabeh aya aturan-aturanana
lamun rek tobat mah teu bisa ayeuna tobat ngageuleuyeuh tanpa ilmu teu bisa tanpa nyaho teu bisa sehingga di dieu dicaritakeun nyaeta syarat-syarat tobat moal bener anu teu sah tobat tanpa syarat-syarat ieu satu nyaeta syarat tobat teh an-nadamu ala ma hasala minhu min iktirafid dzanbi kahiji kudu kaduhung kana dosa-dosa anu geus dilakonan kahiji kudu kadung kana dosa anu geus hasil ti manehanana nyaeta tina pagawean dosa efek teh pan dosana kitu nyaho tuh kudu nyaho heula kana dosa leutik dosa gede dosa ayeuna mun tamah anu dosana dosa ieu teh hakullah dosana dosa hakul adami gitu apan kudu nyaho heula atuh erek ieu ngarasa kaduhungna hate kana dosa kana ngalakonan dosa da dosana ge teu nyaho jadi teu nyambung atuh kaduhung kana dosa da dosana ge teu nyaho jadi teu nyambung bisa nyahona dosa teh nyaeta dina riungan ilmu tanu kieu nu dosa mah dosa panon dosa letah dosa seuli dosa tuh suku dosa leungeun dosa hate apa ya urang teh oh eta nobatan eta pelanggaran nyaeta tina anggahota badan tuh ya tobatan moal deui Gusti kaduhung kitu perta abdi teh kadua wal ajmu mah nyaeta ngarencana kuat ajam mah nyaeta rencana anu kuat anu mana alla yauda limislihi kana yen moal balik-balik kana seperti dosa eta anu ayeuna mun teh moal balik-balik kana dosa anu saperti kitu disebutna teh nyaeta ku bahasa kolot mah dosa mah kudu neuteuk leukeur meulah jantung urang ge beja tecugan ayeuna mun teh mah aya keneh manghendra urang Garut teh nya aya keneh leukeur di Garut aya keneh leukeur apa leukeurna teh ayo urang Garut geus apa leukeur komo urang dan Sametang tinggal kitu sanu apa leukeur sanupang sepuna teh majaji sabaraha Yosua ngalaman leukeur teh kuninga leukeur teh geus moal aya aya leukeur teh ieu paranti hawu wadah ayeuna paranti panyimpenan langseng jadi kan ayeuna mun tamah hawu teh dicita eta teh ngaranna teh leukeur hawu citakan tah eta teh lamun ayeuna mun tamah geus beulah caduk bisa dirapatkeun di cadungeun teh tah tobat teh kudu kitu caduk nyambung di kana dosa gitu disebutna neuteuk leukeur gitu meulah jantung sok ayeuna jantung geus dibeulah masing dirapat-rapat oge ayeuna mun teh mah jadi kudu jadi moal buahan jantung beulah sambungkeun deui moal buahan deui moal tah kudu neuteuk leukeur meulah jantung bahasa ayeuna mun teh mah Arab teh neukeun teh ajam muncek bahasa Sunda lainna nyata caduk mungguk haram gitu tah ayeuna teh nah bahasa kolot tunggu tah bahasa bono cadu mungguk haram dempak naon bahasa dina teu sudi abrig-abrigan teu suka aprak-aprak jadi pacaduan gitu lah deuk ngalakonan di dosa teh tah kudu kitu tobat nu asli mah kudu pacaduan adapun engke ayeuna mun teh dina pruna tong disebut-sebut asal ulah nyaeta ngarencana da eta mah di luar rencana disebutna tah eta anu sektor kecoh teh situ kamari mah aja nya ayeuna teuing ngaguguk moal deui geuningan ayeuna anger we mun tukang mabok deui mun tukang maling
maling deui padahal kabeh teh geus taubat ayeuna tukang ayeuna lacur nah ieu mah Quran di luar kemampuan da tadi mah bener moal pataduan ieu mah di luar teu matak ayeuna ngabatalkeun taubat anu tadi teu bisa teu apa ieu ayeuna salah satu ayeuna dikecohkeun setan jelema ayeuna sina tobat salah satuna dikecohkeun kitu keur naon tobat aya dekol deui mah asal bener nu tadina dina hatena aing moal Gusti moal pataduan moal deui aing pek teh isuk teh rei perang Gusti da moal ieu teh nah ieu ayeuna mun teu eleh perang ayeuna mun teu meunang nafsu eta gejrut deui ayeuna mun teu terjadi deui maka teu matak ngabatalkeun tobat anu tadi berarti teu satu poin dosa nu ayeuna nu itu mah geus teu matak ayeuna mun teu ngabatalkeun tobat itu matak ayeuna mun teu tobat mah ieu ayeuna kamala dan balah jelema anu tobat saperti teu boga dosa sama sakali wa in ada sab'ina yauman sab'ina maratan jaman najan balik ulang balik kitu deui sabaraha kali 70 kali anger we sabab baru deui asal sesuai jeung syarat tobatna dina atena kitu. Jadi seolah-olah ayeuna mun tama jiga ieu geus jejeblogan geus guyang hanya tuluy mandi geus mandi tuluy guyang deui padahal tadi ge ayeuna teu niatan teh guyang tapi tigebrus deui ting ayeuna ngajoklokeun ting naon gitu jongklok apakah kokotor anu tadi ayeuna mun teh balik deui teu da geus bersih nu tadi mah ieu mah kokotor anyar we mesing tapi ka 70 kali oge teu kasebutkeun anu musirun jelema anu anger netep dina dosa matuh dina dosa anger dasana hiji tah eta jawabanana bisa aya percuma euy aya nu teh mah ieu model kuring kieu mah da keur ngora kieu mah geuningan ayeuna tobat teh dekul deui piceun ku rupiah meuning ayeuna mun tadi tumpukeun ayeuna dosa mending dosa hiji bari hiji oge eta teh ulah direncana gitu ulah direncana ai kitu mah ayeuna mun tanaon bedana jeung kieu keur naon dahar da ge lapar deui keur naon lapar keur naon dahar dang kege tong dahar modar wah ayeuna mun teu dangke mah ayeuna dahar engke da mah dahar ayeuna we gitu dahar we lapar deui nya lapar make nya dahar deui we ai pe teh geus tobat make dosa deui kumaha mun dosa deui tobat deui we gitu kumaha teh tobat teh aku mangke we nu penting teh direncana ai gebrus andai kata kudu teh gebrus ayeuna kana tobat deui we gitu ya namun jawabna gitu jawabna supaya ya Allah ya terkata tobat dosa begitu aya namun tamaot ari pangke jeung tobat mah maut anu untung keur geus tobat maut ari pek aya namun tama keur dosana hiji tapi nu ditempukeun tadi akan bae da kagok dangke bakal doraka deui gitu geus sakalian memeh ayeuna mah sakalian teh tobat maot atuh numpuk can tong sok terkatuh ayeuna ku bahasa ayeuna mun teu mesatan kitu katiluna nyaeta syaratna ayeuna mun tamat tobat teh wal ikhlas ai ikhlas mah ngeureunnan ai tadi mah maksud moal deui aya mah ngeureunnan tina dosana jadi lamun dosa anu sifatna profesi dosa anu sifatna profesi mangka teu sah tobat tina dosa nu geus jadi profesi alias kudu eureun tina profesi eta contoh
Ai profesi nanti nyaeta jadi pelacur. Telai balik aya namun tamat tobat balik aya lacur tertobat. Isukan teh geus dijadwalkeun bagian si anak. Atuh meureun teu aya naon, teu aya pencabutan, teu aya namun teu ngeureunna tina dosa eta. Da karana naon? Da geus aya ngarencana deui sok erek deui. Matak lamun dosa anu geus jadi profesi mah lamun dina kasab kudu kaluar tina kasab dosa eta. Jelema aya namun tukang nyieun minuman keras teh tobat teh ditarimana sana kudu eureun heula kaluar heula ti perusahaan eta gitu kakada aya kita bisa wal baroah min jamil huquqil adami lamun dosa anu hubungan jeung papada jelema mah ditambahan kudu menta hampura heula kudu nyieun lulubaran heula nyieun aya namun menta dihampura heula menta halal heula lamun dosa anu hubungan jeung papada jelema lamun aya namun tema dosa anu hubungan jeung papada jelema teu menta hampura atawa aya namun tema ieu lamun barang anu dicopot ku manehanana teu dipulangkeun bari teu menta hampura teu menta halal maka meusing beres oge tobat anu tadi meusing sesuai oge jeung syarat-syarat obat anu tadi anu hubungan jeung papada jelema macan beres masih ditangguhkan. Iyalah aya namun tema beratna dosa jeung papada jelema leuwih berat daripada nyaeta dosa anu langsung ka Allah. Matak aya namun takun ngewatna sausaha mungkin satekah polah mungkin dosa papada jelema sausaha mungkin sabab ieu ketika urang dipaparin hidayah dipaparin taufik hayang tobat ieu hubunganana ayeuna hese leuheung urang teh deuk dikitu kieu ge pokona kuring mah daripada cilaka akhirat mah kajian ayeuna mun tama cilaka ayeuna mun tama dunya we kecuali lamun kitu mah contoh aya namun saperti kieu kungci ngaheuleuyan pamajikan batur nu boga salaki ai urang tahu ada ya teh kuring deuk aya deuk di hideung deuk wadas bae rumah sa waktu ditinggalkeun ku maneh teh kuring teh aya namun tadi samping ngarona teh lain ngarona unggul jeung bari ngaranna teh ke pamajikan aja impan gitu-gitu ngan kusabab ari dina aturan agama mah jadi segala urusan teu aya anu sifatna harga mati jadi masih kene aya solusi masih kene aya jalan keluar ketika ayeuna tidak memungkinkan secara prediksi lamun urang aya namun taboga dosa jeung papada jelema tidak mungkin malah ieu kalahka nyaeta ngungkit deui kalahka aya namun menimbulkan permasalahan baru. Nah jadi sadaya-daya Gusti abdi teh sanes terang bahwa ieu dosa anu melalui papada jalmi teh kedah aya hubungan heula nyuhunkeun halal nanging dina leresan ieu abdi teh teu imkan malah daripada aya namun tema tadi nakeur damai-damai ke rukun-rukun oge aing teu nyangka ieu mah pagar teu sangka aing tina tadina ke rukun-rukun oge dagoan sih jalan karo kana badogong ayo tadina teh nyaeta dek naon dek beberes tadina teh erek ayeuna mun terek rapi nah mangkat teu aya di dieu ayeuna mun tama istilahna jalan tertutup cuman orang membasakeun sadaya-daya Gusti muga teman jadi dina setiap kebaikan urang dina setiap ayeuna amal urang dina amal saleh bagikeun ka ditu
ka jelema anu didalim ku urang teh bagikeun ka ditu astagfirullahaladzim li wali walidaya wali ashabil huquqil wajibat tah eta teh parati ayeuna mun teu mayar hutang ka pada jelema anu urang ayeuna mun teu sempat ayeuna hubungan teh ari sempat mah ulah diaya-aya ari memungkinkan mah ari imkan mah ari mampu mah ulah ayeuna kan faedah aya wali ashabil huquqil wajibati alaya ieu kitu cukup ku eta ai memungkinkan mungkinkan ya, salah satuna nya eta ayeuna mun teu melalui salat sunat khusoma teh salat khusoma teh silahkan jadi apapun ayeuna anu mentok-mentok orang tidak ada ayeuna mentok dina ayeuna mun agama Allah dina agama Islam teu aya urusan anu mentok-mentok selalu ada jalan selalu ada solusi sekalipun ayeuna dosa anu berhubungan jeung papada jelema tadi nyaeta kudu tawar teh kudu berhubungan heula menta dilubarkeun menta dibebaskeun menta hampura menta dihalalkeun ketika tidak memungkinkan masih kena aya solusi cuman kebaikan-kebaikan orang sedekah urang ieu aya dari samping sedekah abdi teh ganjaran Gusti keur si anu nukung cidi jahat ku abdi teh nukung cidi nyeri ku abdi teh terus ila hadrati ila hadri ila ruhi anu nu pernah ayeuna dianiaya dijahat teh ku urang dinyerikeun ku urang matak cenah ayeuna mun tamanaon geuning ayeuna mun tamawaliman lahu hakun alaina waliman lahu hakun alaina nu sok dihadiahan ku urang teh eta jalmi-jalmi anu boga hak ti urang anu pernah dijailan disentak disengor ditajong diteungeul hadiahan ku urang tangkana teh caritana teh ayeuna mun teu kieu cenah jadi ku Allah bakal dibere eta jelema ngaridokeun kana dosa urang logikana kieu aya ayeuna mun teu bahasa kolot leahna jelema mah ku kahadean leahna jelema kunaon ku kahadean jadi walaupun ayeuna mun masih itu logikana punya hak ti urang karena urang pernah nganyeri pernah ngajahat pernah ayeuna ngajailan ka manehanana anu urang nyaeta teu imkan menta hampura menta halal ka manehan teh bakal timbul fitnah ayeuna anu terjadilah sehingga hingga sempet engke begitu ayeuna manehanana geus balik ka kubur Gusti ari ieu hadiah ti saha apana ayeuna mun tama ti hiji jelema anu kungsi ngajailan ka maneh tarojoli patiah Gusti ieu ayeuna ti apan ti jelema anu ngajailan ka maneh teh nah bager-bager teuing ayeuna si eta kurunjung deui kulhu Gusti ti saeu ti jelema anu ngajailan ka maneh nah ya ku logikana poho kanyari da geus dibalas ku kadean teh begitu ayeuna mun teu make jomong rumasa kuring teh ayeuna mun teu geus nganyari ka maneh geus ngajailan ayeuna ka maneh tong diingat-ingat kurang kumaha kahadean anjeun ge Fatihah kulo kitu logikana geus moal amal daging geus eta tong diingat-ingat gitu tapi lamun ayeuna mun tama urang loba ngajailan loba jahat loba ngadolim ka batur menta hampuran teu menta halal teu tuluy amal-amal saleh amal-amal kahadean urang saeutik-eutikeun teu dibagikeun ka orang-orang anu dalim ka urang nya pogo ayeuna saat-saat butuh ngirit tara cek eta teh ai dina saat dia keur bapak ngabutuh jol ayeuna didudut teh urang teh ditagih mana sia itulah ayeuna mun teu seputar ayeuna mun tambah tobat
tobat utlo mataban bin nadamati mukmiyah hiji nyaeta syaratna tobat teh kudu nadamah artina kudu aya rasa kaduhung mun tobat eueuh rasa kaduhung karena kalakuan tobatna lain tobat kadua kudu nyabut ngeureunana karena pagawean dosana eta katilu kudu ngarencana anu kuat pacaduan rek ninggalkeun kana dosa-dosa anu kungsi dilakonan moal deui moal deui ditambah ayeuna mun talamun jeung dosa papada jelema baraatin min kulli haqqil adami tambahan menta dilubarkeun menta dibebaskeun menta dihalalkeun wali hadal arkan far'a wa kamila tah eta disebutna teh rukun tobat. Eta disebut rukun tobat. Rukun tobat tilu hiji nadam, dua ikla, tilu ajam. Naon nadam kaduhung, naon ikla nyabut tina pagawean dosana, naon ajam ngarencana moal balik-balik. Ditambahan rukun anu katilu nyata kudu menta hampura lamun dosa anu hubungan jeung papada jelema. Kumaha lamun hakul bahaim kumaha lamun dosana jeung ayeuna papada jeung lain papada meureun jeung sato jeung binatang teuing eta mah apa dia teh ayeuna punya hak ayeuna mun teh binatang-binatang di sekitar urang teh gitu punya hak ayeuna mun teh mempunya hak ayeuna ti urang ketika didolimi hak-hak ayeuna marenanana teuy ayeuna mun teh manaon boga kukut-kukutan tara di paraban dikerem dikukut teh hungkul di paraban tara boga ayeuna hayam di kurungan teh hungkul teuy ayeuna mun teh di paraban tara dikencarkeun teu boga ayeuna mun teh domba boga mundi boga kuda ngan ukur ayeuna ngagebogana resepna teh jeung maredoga sok ayeuna mun teh coba ku urang-urang ayeuna mun teh pikirannya kira-kira urang boga dosa teu ka satu hewan kira-kira ayeuna mun teh urang boga dosa teu ka satu hewan ari eta ayeuna mun baheula sok maledogan hayang batur naon salahna tapi kaya namun tama engke-engkean ayeuna mun teh mah aya nah teu teh maledog ayeuna agama mah teh ngagebahkeun ieu lain ayeuna mah ieu mah kabayang deui ayeuna masa-masa ayeuna keur budak Gusti da teu taatan apal ayeuna harita mah kitu pan keur eta teh popoyan ayeuna mun teh eta teh popoyan ayeuna mun teh eta hayam teh lain digebahkeun hayamna teh dibentur malah ayeuna mun teh bapa nenggul tapi ka aya ingkad-ingkadan kira-kira dosa gitu kira-kira hayam moal nagih kitu nya nagih nah ayeuna anu lucu mah eta tukang nguseup sok mikiran anu lucu mah ayeuna tukang nguseup eta teh ayeuna mun teh mah hakna kitu ayeuna mun teh lauk ayeuna mun teh diuseupan gitu hakna lauk ayeuna diuseupan heuh ayeuna mun teh mah hayang ayeuna lauk mah ayeuna teh meuli ayeuna hayang lauk mah teh kudu ayeuna nganyari sagala oh eta mah da resep ayeuna mun teh mah teu da ieu resep kurunyudna emang ayeuna mun teh mah eta mah ngeunah eon teu ngeunah ehe sangeunahna eta teh kabehanana ge boga lain ayeuna jelema wungkul satu hewan oge ayeuna punya ketika terdolimi nya ayeuna menonto hakna dosa ka satu hewan gitu tobat waqih dawaman bil muhasabatil lati tanha kataksiron jara wa tasamulan wallahu alam bisawab.